manco deui sampurasun kasadayana dulur pemirtu bilujeng tepang deui sareng simkuring pun RT Uya dina acara konten dongeng Sunda. Insyaallah dina ayeuna dongeng bari sumedar lalakon seri atanapi nyambung insyaallah seri kahiji dugikeun ka seri kalima dina cerita persilatan kukituna. Mudah-mudahan ia acara sing ngajantankeun panglipur kalbu pangmeberahan amanah kanggo dulur pemirtu sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang kawitan mangga wilujeng ngadangkeun Yuah Manco. Manco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan dulur pemirtu salam baktos kasadayana mugia denget ayeuna sapapaosna aya dina kasehatan lahir tumekaning batin. Oge aya dina pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur pemirtu kaum dangu sadaya. Danget ayeuna simkuring pun RT Uya sejamang dongengkeun deui dina jejer carios Beunghar Hate Jaka Picung. Ieu dongeng karangana Kang Asep Mulyana BE atuh sakumaha biasa hapunten anu kasuhun tangtosna dina ieu dongeng aya nu kasebat nami karakter sareng kajantenan. Punten nu saageng-ageungna nu saleresna mah ieu mung carita dongeng anu basajan. Dulur pemirtu kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga ieu dongeng urang kawitan Yuah Manco. Ganti wanci ilang mangsa wanci nu init mangsa nu datang mangsa nu karandapan teh siga wanci nu init. Hejona daun nu salamana marengan riuhna tutuwuhan reangna sasatoan curcorna cai nu ngahias sorak walungan wahangan pasawahan jeung susukan lengkobna pigunungan. Kiwarisirna ngaleos di ruag majuna zaman nu datang tangtu init nu caang pasti poek jeung nu hirup pasti datangna paeh maot pingangaraneunana. Kitu nu karandapan gumelarna di alam dunya. Dulur pemirtu kaum dangu sadaya kampung Curug Cigenta nu katelahna hiji lembur singkur nu can katerap kurobahna zaman. Di eta lembur masih keneh nyekel jati diri adat istiadat karuhun Sunda jeung tetep ajeg panceg akidah Islam miconto Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacarios di hiji padepokan ieu pasantren nu dipupuhuan ku saurang pandita atawa sepuh nu pinunjul pinuh ku ilmu pangaweruh. Ilmu lahir jeung ilmu batin khususna bag-bagan agama Islam. Nu katelah Mama Haji Karta kitu kaayana di eta padepokan. Dulur pemirtu kaum dangu sadaya dina hiji poe kira wanci haneut moyan dipapaes ku ricitna sora manuk pating araclok dina dahan tatangkalan patemalan jeung sorak curcorna cai di pancuran nu herang ngagencelan nu teu ngurangan endahna di eta lembur. Alhamdulillah wa syukurillah. Cil kawannya bujak ya. Kulan mama bade aya pikeun ngaon mama ya abi pamang jeung ngaeuncak hoyong ngaredok mama ah hehehe kajieu heula jang sakejeung mama rek cicah ka hijab ceuk Mama Haji Karta ngageroan nu jadi santri atawa muridna anu ngaran Encir. Teu sawatara lila Encir nyampeurkeun da ngalaleuncan teu jauh ngan ukur di buruan imah Mama Haji nu dipelakan ku rupa-rupa pepelakan lalab rumah. Geus kitu Encir pok nyarita, mohon mama
aya pikir saya naon pan cai kopi mah atuh si panginyuhkeun hehehe lain yang cik mama ek ngicah panggalankeun guru hidup ka dieu kitu ceuk mama ek aya pi obrolkeun sakedeung saha mama nu kedah digentaan teh pandu abi mah seueur di dieu teh encir malik nanya kan jadi guruna heueuh pokok bener pisan dulu hidup teh lobanya ilham maksud mama teh sir cik kita ka dieu jalu oh ilham muhun mama da tadi teh nuju babeusi ditajuk ceuk encir bari ungut-ungutan nu saterusna encir ngaleos rek ngageroan ilham ti sawatara lila encir jeung ilham geus daratang nyampeurkeun ka nu jadi guruna nu satuluyna ilham sungkem sasalaman semunu ajrih ku pamor jeung wibawa pemara nu jadi guruna. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Sok diuk jalu mama aya pi obroleun ka hijab cu. Punten mama abi mah pade nyalaskeun ngalareunca di kanjun heula nya ceuk encir bari ngaleos nu saterusna nuluykeun pagaweanna ngalaleunca jeung lalab sejenna. Ya Kijang beges menyang mah poe ayeuna gigi urang ngaliung jahanya jeung mamanya muhun mama insyaallah kieu jalu pangna hidup diangkil ku mama ka dieu teh nu siapa ka mah sono hayang ngobrol nu kaduana nya eta kurang leuwih 8 tahun hidup di dieu nyupih pangatinya pangabisa dina babagan agama muhun mama nu saterasna kumaha mama kieu jalu ku mama katingali hijab ayeuna geus dewasa geus nyangking ilmu nu kudu diamalkeun ka jalmaya oge nyukeun kajaga kasalamatan sakudu awak hidup geus dibere ku mama ilmu salat jeung ilmu silat leres mama kah ku kitunya hampura mama lain ngajulung laku ka hidup cu ti mimpi ti poe isuk mah belah geura amalkeun eta ilmu mangka de omat pepeujeuh ti mama eta ilmu Allah nu nyangking tina diri hidup tong dipake adigung adiguna bisi malines kana diri sorangan ceuk mama Haji Karta nyariosna bari pegat-pegat diselang ku ngaregot cai kopi nu ngajagrag dina amparan samak atuh nu jadi muridna Ilham tungkul we teu wani tanggah terus ngadangukeun piwejang nu jadi guruna dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Sabab gitu raja moal nyiksa ratu moal ngahukum intang ti amal perbuatan diri sorangan muhun mama nu saterasna kumaha yah ku kituna salah tah ku duka tiluna nah meuni balelolnya ripuh ngomong aki-aki mah euy atuh dina urang keur ngalaksanakeun pangamalan tong aneh jalu tinangtu loba gogoda pang-pangna mah dipapada jalma komo jalma nu teresepeun ka urang mah alias nu ngewa da rasa ngewa mah tong boro ningali jalmana bet ningali senana ge ngarasa iit ceuk mama Haji bari bumareuda
katingali dina juru socana aya nu ngalemeng cai herang, tandana ngarasa sedih nepikeun eta ilmu kanu jadi muridna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, hidup mah umat kudu diajar boga rasa kumasa kanu kawasa. Nyatana Allah subhanahu wa ta'ala dina hatian urang kudu oba syukur geus ditetelakeun dina Al-Qur'an geuning la in syakartum la azidanakum. Geuning eta dina Al-Qur'an urang teh jeung kudu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Urang teh kudu miasih kapada jalma. Kitu tah di mama mah jalu diangkir ka dieu teh lain rek dibere dahar nu weunah jeung lain dibere barang nu baha. Kitu ceuk pidawuhna Mama Haji Karta kanu jadi muridna. Geus kitu mah katingali ilham nyengkatkeun mastakana satuluyna pok tumanya. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, muhun Mama bisa terasna jisim abdi teh kedah kumaha amalkeun ilmu ka jalma rea teh sareng kedah ka mana abdi lumampah. Pan jisim abdi mah jalma teu sanak teu baraya. Aya ge paman hiji deui duka kumaha nasibna 8 tahun abdi teu tepang sareng anjeunna. Kedah iraha jisim abdi ngawitan lumampah. Ceuk ilham malik nanya bangun anu bingung. Ngawalkeun ilmu mah tege ku hirup baris kahandapan. Atuh tujuan hidup lumampah. Jika datangan paman hidup nu aya di lembur Cipancur. Sugan jeung sugan dikasakeun ku anu kawasa paman hidup jumeneng keneh. Kitu cacarita anak Mama Haji Karta bari semu ngalimba. Ari waktosna kedah iraha Mama. Da kasep we isuk badak salah subuh. Kalian diantar ku doa di Mama. Ugi sawasna hidup aya dina pitulung Allah. Sing tinemu kabagjaan dunya rawuh akhirat. Kitu piwejangna Mama Haji Karta bari sorok panonna nu pinuh rasa kanyaah kanu jadi muridna nyatana ilham. Amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Mama. Sayaktosna diestukeun pisan piwuruh ti Mama. Ceuk ilham bari terus tungku teu karasa aya nu ngecelak dina juruk panonna ilham. Sabab ngarasa berat rek ninggalkeun nu jadi guruna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Dina kaayaan kitu kadenge di rohangan anu biasa dipake ngariung aya nu ngageroan. Haturpun can Mama. Itu tuangan parantos sayogi badek taruang ayung teh sanes. Kir wabage geus wakasan coba ikajeng ilhamna. Yu jalu kang dalahar ayeuna mah ngariung. Geus lila Mama teu dahar ngariung. Nu saterusna Mama Haji Karta jeung 2 urang muridna dalahar ngariung. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cunuk kana waktu gancangna ieu carita. Waktu subuh geus datang, sabadana ngalaksanakeun salat subuh. Ilham pamitan sungkem ka Mama Haji Karta jeung sakabeh santri nu aya di eta tempat. Nu satuluyna ilham ngaleos ninggalkeun eta tempat dianteur ku paneuteub guru jeung santri-santrina. Ham, tungguan. Kamana Cir? Nurutan mawa gemolan. Uing geus bebeja ka Mama caji peuting. Uing rek miu ka Ilham.
sewa nyangan pengalaman diizinan gitu ku mama ham. Yes 300% mama setujuan meh uing boga pengalaman cukup cenah. Hehehe nya atuh ayo ari rek milu mah buru bisi kaburitan di jalan jauh Cipancur teh jeung eta naon ngomong teh siga hansip Mang Utun bae we da ieu mah caritana nu ayeuna lain nu itu. Oke, hayu kemon, let's go. Atuh geus kitu mah Ilham jeung Encir ninggalkeun eta patempatan ngajugjug ka lembur Cipancur rek ngadatangan hujadi pamana. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, cag urang tunah heula lalampahan Ilham jeung Encir nu geus ninggalkeun pasantren atawa padepokan Mama Haji Karta nu aya di lembur Curug Cigenta. Manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya sateu acan simkuring ngalajengkeun kana ieu dongeng mugia simkuring bade nyapa-nyapa anu parantos subscribe, like, share sareng komenna nyaeta nu kahiji Pak RT Wahyu di Cipicung Baleenlah, Kanda Lukman, Ustad Muhri Arif, Dede Hendra ti Kuningan, Teh Nengsih Aheri di Cipicung Baleenlah, Dadang Gunawan, Derus di security Rumah Sakit Al Ihsan Kabupaten Bandung, Bapak Irfan Guru masih di Baleendah, Ibu Yuyun di Purwakarta sareng Bapak Guru Anduna, Ate Iwit sareng Om Imron, Om Tian sareng Ate Yusi di Purwakarta, sareng deui Bapak Komarudin Soleh atanapi Bapak Omay nu aya di Depag ke KUA Kecamatan Baleendah, oge sadayana warga Kampung Cipicung Baleendah kum sadayana anu teu tiasa diwincik wiji-wiji dikumkeun we sadayana aturan wilujeng ngadongkeun konten dongeng Sunda ti RT Uya. Kituna kalihna ti eta ngaturkeun nuhun ka kru di project official nyata Ahendra, Cep Agung, Cep Akmal, oge teu ka Kantun, Cep Ajis anu satia nyarengan simkuring. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara dongeng urang lajengkeun. Manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, ayeuna urang nyaritakeun di lembur Cipancur, tempatna atawa panganyrekana nu jadi pamana Ilham nu katelah Mang Ule di eta lembur teu siga lembur-lembur anu sejenna istuning jauh beda kusabab sapraku di eta lembur maot sakulawarga alatan aya nu ngaroga hala dina waktu 8 tahun katukang. Atuh nu jadi kubu di eta lembur tayalian ti bapakna Ilham waktu harita. Di harita eta lembur sakabeh warga teu ngarasa aman kusabab nu jadi kubu ayeuna nyaeta hiji jalma nu ngaranna Juragan Uteng. Manehna geus ngabebaskeun sagala cara jeung ngahalalkeun sagala cara. Kuha eta pisan di eta lembur ngarasa teu aman. Tamah deui nu jadi anakna ku Juragan Uteng nu katelah ebol sok ngariweuhkeun di eta lembur nyaeta sok inum-inuman, mabok, pamainan jeung sajabana. Nu leuwih parah nyaeta sok punta-penta atawa majeg ka saban jalma nu kaparengan ngaliwat ka tempat anu biasa ku manehna sok dipake ngariung, bari maksa malahan sok disiksa lamun teu mere. Manehna boga rasa umaing jago gelut, sapedah kaluaran ti paguron silat nu aya di lembur Caronge. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, dina hiji poe anak Juragan Uteng nu katelah ebo tea keur ngariung jeung saurang anak buahna dina mangsa pasosore di warung tempat maranehna sok ngalakukeun inum-inuman. Bos, rek pesen inuman naon ayeuna bos? Ceuk Bepen anak buah ebol. Mau nginum dewek mah. Ari si Ojon ka mana, Ben? Teuing atuh bos. Anger si eta mah unggawa kieu terangumpul. Engke mah tanya gerak ku si bos meh jelas. Sok ayeuna mah bos inum naon ku saya pesenkeun.
dewek mah moal ini mah yang cukup hidung tuh kuat tunu kamari 2 penting teu sare dewek mah. Oh, gusti mama mana gitu bos. Paingan saya ka dieu bos eueuh. Ceuk Beben malik nanya ka Ebol. Sabot keur kaayaan kitu. Ujuk-ujuk ti tukangeun aya nu ngomong. Iya bos, palingan saya tidak kepanggil jeung kita-kita. Nah habis dari mana bos? Geuning nu datang teh Ojon. Masih anak buah Ebol. Geuning maneh Jon. Kumaha heula euy? Cenah wayah kieu we ngumpul teh. Ceuk Ebol nanya ka Ojon. Hehehe, kangennya kasih saya. Pada naranyakeun telah cakudung ge. Lalajo film si Andin heula euy lebar kaliwat mah. Alah si lain mah kalah tato we bimbil mabok ngapeting karesep lajo sinetron terlalu. Ceuk Beben bari ngajebian ka Ojon. Manuk dewek kabur euy. Asa lebar aing mah mahal meulina ge. Manuk mana bos? Ojon nyusul tepus ku pananya. Bang, kopi hitam bang. Eta nu kamari menang meulin 15 juta teh di Haji Dulacis. Ceuk Ebol bari nyokot si kopi nu diasongkeun ku Bang Rodi nu boga warung. Eta manuk nu matana bobolotot bos. Beben milu nanya ku sabab karunyangeun pedah manuk dudunganna leupas. Jadi si bos budakna nepi ka mana bos? Tapi ka sisi laut cenah mah euy di Panganaran. Ebol bangun nu sedih. Benang teu manukna. Ceuk Beben jeung Ojon bareng meh saur manuk nanya ka Ebol. Eta henteu. Meuni lebar aing euy mangka 15 juta eta teh. Ari eta manuk naon ngaranna bos? Meuni mah lamun dipencit mah mau coba daging nage. Cek Haji Dulacis mah eta teh ngaranna manuk lakbet cenah. Dah, macam apa pula bos? Saapal uing mah. Manuk lakbet mah kecil pak bos. Eta manuk si bos. Segede gimana bos? Ceuk Bang Rodi tukang warung milu nanya ka Ebol. Justru bang, saya ge aneh. Manuk lakbet gede, matana borotot deui. Hah, lebar pisan bang. Untuk panggil mah. Cik bos aya fotona teu saya jadi penasaran ya. Betul bos, mana borona saya hayang nempo. Aya tah fotona mah ieu tempo. Ceuk Ebol satuluyna muka HP. Muka HP-na rek nempo foto manukna anu ngencar. Kada dieu tempo kumarane. Ebol ngageroan anak buahna anu duaan. Geus kitu mah duanana nyampeurkeun nu saterusna nempo manuk nu aya dina HP Ebol. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Tah, nu ieu foto manuk nu ngencar teh, euy. Ceuk Ebol bari nuduhkeun foto manukna. Ari anu jadi anak buahna katingali bengong matana simeuteun. Geus kitu pok Beben miheulaan tumanya. Batuk bos. Asli batuk bos. Iya bos. Ngaran manuk lakbat jeung harga 15 juta teh. Ceuk Beben jeung Ojon meh saur manuk nanya kanu jadi dulunganna. Heeh, siabelku. Ieu naha siga nu aneh siling. Halusnya, manuk nanya halusnya. Tah matana cureleuk siga urang India. Cenah eta teh mun dijual deui ka Jakarta payu 50 juta. 50 juta teh kancang. Ebol balik surat seuri bangun agul.
Maaf bos, bos maaf bos. Ari eta teh kata siapa manuk lakbat? Ya bos, dasa ka nyawa saya mah lain kitu manuk lakbet mah. Ceuk Ojon jeung Beben bangun teu percaya karena foto manuk nu aya dina HP Ebol. Ari maneh pan babaturan babe saya teh Haji Dul Aziz nu ngajual manuk eta. Ngan Haji Dul Aziz ayeuna keur eueuh umroh cenah ka Rancakole. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Nu saterusna Ojon jeung Beben silih pencrong kaget ku polah nu jadi dununganna. Geus kitu mah pok Ojon ngawanikeun maneh nyarita ka Ebol. Maaf bos, sakanya saya mah manuk si bos teh ngaranna lain lakbat. Dah, macam apa pula? Betul bos, betul bos Ebol. Nu kitu mah lain burung akdet. Bang Rodi milu ngomong sabab ngerasa aneh manuk lakbet awakna gede jeung panonna bolotot. Ari maneh Nah ari kitu manuk naon kitu ngaranna euy? Ebol nyusul tepus nanya kan tiluan. Nu kitu mah atuh bos manuk bueuk ngaranna Bah, edul pisan Pak Bos. Burung hantu itu mah. Hehehe, takut bos. Manuk jurig eta mah bos. Eleuh waktosna seep. Bagian anu kahiji dina judul Beunghar Hate Jaka Picungcag urang tuna heula dugi ka dieu. Insyaallah sanes waktos urang pedar deui bagian anu kadua. Simkuring pun RT Uya amit mundur amit pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernios.